Bismillahirrahmanirrahim. Syarat takbiratul ihram eta aya genep belas syarat kenging teu aya. Hiji prakna mudu ba'da nangtung bener, lamun sholat fardu sareng taya udur. Dua mudu basa Arab lamun bisa, tilu mudu lapad Allah nu kawasa, opat mudu lapad akbar kalimana, mudu tartib eta lapad duanana. Genep ulah panjang hamzah lapad Allah, bada akbar ulah panjang nu katujuh. Kadalapan bana ulah ditasdidan, ulah tambah wau eta kasalapan. Antara kalima dua kasapuluh, ulah nambah wau memeh lafad Allah. Kasabelas ulah eureun antarana kalimah Allah sareng lapad akbarna. Dua belas sadayana huruf takbir, sing kadangu ku awak nu boga takbir. Tilu belas kudu ba'da manjing waktu, lamun dina sholat nu di waktu-waktu. Opat belas prakna takbir dina nangtung, ba'da urang yang hareup ka Baitullah. Lima belas ulah ngaruksak aksara, atawa patuker deui jeung aksara. Genep belas ari takbirna makmum, eta mudu panderieun takbir imam.